Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Tunggara Nyandang Panjara bagian ka-11. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Nah kumaha kitu Kang Dudi? Teu kumaha. Panginten ku eni oge kadang anu sakitu mamih saseepanana sasauran. Anu kasimpulanana mah mamih teu ngawidian yen eni seserangan sareng Kang Dudi. Memang kaemut ku Kang Dudi oge leres pisan. Sawangsulna upami eni sareng Kang Dudi kana tangtos hirup cicing dina kasangsaraan. Kapan ti payun oge tos disanggemkeun yen Kang Dudi mah tos janten ada ti bubudak teu waleh ngukur kana kujur nimbang kana waruga jeung kana kaayaan. Janten upami Kang Dudi keukeuh peuteukeuh wae kitu nyata pikeun Kang Dudi hirup teu nalipak maneh. Kang Dudi mamih leres sasauran kitu namung kanggo abdi teu tiasa dijujurung atanapi dihalangan ku saha-saha oge. Margi sifat jalmi tos masing-masing gaduh tujuan sareng kahoyong. 1000 kali abdi dihalangan tetep abdi ngabantah sawios abdi hirup sorangan. Wangkongan Neng Rohaini jeung Dudi teu bisa dituluykeun kulantaran geus tepi kanu dituju nyaeta ka bumina Pakepala. Reg Dudi ngeureunkeun motorna di buruan bumi Pakepala sok motorna disarandekeun di sisi teras. Tuluy Dudi mencet bel anu naplok dina panto. Teu lila anu ti jero norojol bari muka panto anu tayalian Bapak Kepala teh nyamperkeun ka Dudi. Bade aya pikeun naon Jang? Ieu abdi teh bade nyanggakeun serat ti Pak Cakra saurna kedah ngantos waleranana ti Bapak. Waler Dudi bari ngasongkeun amplop surat. Oh, ti Pak Cakra mangga atuh kalalebet. Sur Pak Kepala bari lebet ka patengahan dituturkeun ku Dudi jeung Neng Rohaini geek dariuk dina kursi nunggu waleranana. Jong saurkeun wae nya ka Pak Cakra perkawi serat permohonan pensiun teh parantos beres. Antun ngantos serat keputusanana rupina dina minggu ieu oge tangtos katampi. Sur Pak Kepala bari ngalebetkeun di serat kana jero amplop. Atur nuhun atuh Pak, sakantenan bade permios wangsul. Dudi bari sasalaman geus kitu mah tuluy kaluar jeung Neng Rohaini dituturkeun ku Pak Kepala. Durudud motor diselah geuleuyeng maju jalana rada tarik batan tadi kulantaran ngarasa sieun kaburu burit anu teu kungsi saparapat jam geus tarepi deui ka bumina Juragan Cakra. Kumaha Du aya Pak Kepalana? Sur Juragan Cakra anu nuju calik dina teras sareng bojona. Aya Pak, sanggamna perkawi serat permohonan pensiunan parantos beres. Kantun serat keputusanana rupina dina minggu ieu oge tangtos katampi. Waler Dudi bari ngampihkeun motorna ka tukang. Nyimas omah sajolna Dudi datang teh ngaleos wae ka jero nuturkeun Neng Rohaini bari beungeut jam motrot bangun anu ijid ningali Dudi kitu teh. Dina hiji waktu sabada Dudi tas ngajajabkeun Juragan Cakra jeung Neng Rohaini di bumi Juragan Cakra nyampak aya semah lalaki keur uplek ngobrol jeung nyimas omah. Dudi ka dieu sakedeung? Nyimas omah ngagero Dudi anu kakarajol datang. Bade aya pikeun naon? Tanya Dudi bari gek diuk dina kursi sisi gopet panon ngareret ka semah anu tayalian eta semah teh anu deuk dipulung minantu ku nyimas omah teh. Cing simpen kana lomari candak cep ali keur eni. Cing simpen kana lomari candak cep ali keur eni. Sur nyi omah bari nyodorkeun kaleng biskuit. Waktu Dudi nyimpen biskuit kana lomari geus pok wae nyimas omah nyarita. Tah Dudi turutan ari jadi jajaka teh gara boga gawe anu bener ku kumpul pakaian tidinya gara boga pamajikan anu satimpal jeung urang. Dudi teu ngawaro kana caritaan nyimas omah kulantaran era jeung matak teu geunah kana pikiran.
ngan leos wae ka dapur nyampurkeun binana anu keureng ngepoh niupan seuneu. Mi permios wae bade wangsul bilih kabujeng sonten sareng ieu katinggalna teh rada reueuk rupina ieu bade hujan. Tuh da kitu Cep Ali mah sok pundungan teh abong kena dianggurkeun kapan sanes bade ngantosan heula eni. Sawios mi gampil sanes waktos deui abdi ka dieu rupina engke mah sareng pun bapa walar Cep Ali bari sasalaman. Geus kitu mah leos Cep Ali balik dijajabkeun ku Nyi Mas Omah nepi ka jalan. Teu lila Nyi Mas Omah asup ka imah bari ngagagaro deui Dudi anu keur ngobrol jeung binana di dapur nyaritana tina urusan Nyi Mas Omah. Angkatan tah gelas Dud kaditu kadapurkeun Nyi Mas Omah bari ngaleos asup ka kamar. Harita keneh gelas urut nyuguhan semah teh diwadahan kana baki barang jung baki diangkat suku Dudi ti kudawat kana tali rami urut mengket kaleng biskuit atuh pre gelas murag hiji mani ancur pisan. Naon ta teh Dudi? Tanya Nyi Mas Omah bari norojol ti kamar. Ieu gelas murag walar Dudi bari mulungan beling leungeun ngalaleper hate ratug sieun diambak. Alus lucu pagawean teh. Bat lila-lila lain beuki rintih abong kena pengalaman hirup di kampung. Tolol alah batan kebo. Ieu lamun sakira geus bosen geus capek leuwih hade nyingkah wae ayeuna mah. Tong ngajedog di dieu. Hayoh nyingkah Dudi. Nyingkah. Nyi Mas Omah nyaritana kitu teh bari ngalung-ngalungkeun papakean Dudi dibalang-balangkeun kaburuan. Binana sajeroning ningalikeun Dudi keur nyokotan papakean diasup-asupkeun kana tas rambisak we panonna teh mangkarunyakeun ka Dudi anu diusir. Awahing ku teu kuat ku kanyerian sok sanajan ngarasa berat ninggalkeun Neng Rohaini anu teu bisa patepung heula kapaksa Dudi ninggalkeun buah hatena anu geus jadi pertalian raga katineng. Waktu Dudi kaluar ti eta patempatan kabeneran hujan ngaririncik dibarengan ku angin ngagelebug lempangna ngemprid awak lan cucut da puguh eueuh keur ngiuhan iwal tatangkalan sisi jalan. Sorok Dudi ka hiji toko reg eureun heula ngiuhan awahing ku teu kuat nadah cai hujan jeung angin nu sakitu ngagelebug. Keur kitu lar aya hiji keretek ngaliwat ka hareupeunana barang ret Dudi ngaliuk si mana horeng nu tumpak keretek teh Juragan Cakra jeung Neng Rohaini marulih ti kantor. Gancang Dudi micen beungeut lain ngewa atawa geuleuh pamikirna sieun kareret ku nu tumpak keretek. Pokona asa ngahlas ningali Neng Rohaini. Tapi sejeroning kitu teh batin Dudi ngarasa sedih awak ngadak-ngadak leuleus bakal paturai jeung panutanana. Mugi ngapunten Kakang Dudi ngantunkeun tanpa wawartos. Sanes engkang teu emut, sanes engkang tega didungakeun ku engkang ti katebihan. Sapunyere pegat simpai kitu gerentas hate Dudi sajeroning ngalamun teh. Ret hujan raat tuluy Dudi indit deui nuluykeun lalampahanana anu acan bisa diterangkeun deuk ka mana-mana mah. Ku waktu ayeuna pisan Dudi teu ngarasa salempang. Sieun kawas bareto da puguh ayeuna mah geus dewasa. Tur pake jeung duit saeutik-eutikeun nyekal. Lempang ngagedik ngajug-jug ka kota keur kitu Dudi ngadenge anu gagarowan reg ngarandag. Hate ratug lir tutunggulan suku teu daek ngalengkah lir anu dipaku. Dina batina geus arek boga sangkaan. Duh, pasti Juragan Cakra nyusul aing cenah. Barang dilieu ka tukang sumana horeng anu ngagagaro teh supir bapak kepala anu katelah Mang Unen. Geus kitu mah plong kareuwas teh ngadak-ngadak jadi leungit timbul bungah anu aya. Da ka mana ieu teh? Siga nu dok nyaba jauh. Anu mawi Mang, abdi teh bade milari sewaeun. Milari sewaeun kumaha asa teu kaharti teuing. Da kumaha kitu ari di Juragan Cakra? Teu kumaha Mang, hoyong we abdi gaduh tempat sorangan supados laluasa. Ayeuna mah kieu wae atuh tibatan cicing di batur mah leuwih hade di emang we di ditu. Keun wae pagugulung oge malur emang teu boga batur.
Atur nuhun atuh Mang, upami kitu mah moler Dudi mani atoh nakar diajakan ku Mang Unen teh rasana asa ditonjok congcot. Geus kitu mah harita keneh oge Dudi tuluy milu balik ka imah Mang Unen anu pernahna imah Mang Unen rada anggang oge ka kota hiji lembur sisi pasir. Tapi sok sanajan tempat jauh ka kota oge pikeun Dudi ngarasa betah hawana tiis pemandangan plungplong kaditu kadieu tur daerah anu sakitu suburna. Kira-kira wanci asar Dudi ngalange dina golodog panondara teret kaditu kadieu ningali pamandangan asa waraas. Ret ka kidul katingali Merakbak kota Bandung geus kitu ret ka beulah wetan bencenong bodas peneropongan bintang ret ka beulah kaler jeung beulah ti kulon upluk aplak palawija jeung sawah anu sakitu suburna. Tetela pangeran teh belas asih tur adil, segala rupa hal di dunia ieu teh diayakeun tur lain saeukeur hiji dua jelema estu keur sakumna umatna. Yakin nu kawasa teh teu pilih kasih teu ngabeda-beda na teh tapi naha ari manusia sok aya wae kana sifat pilih kasih jeung ngabeda-beda na teh. Ceuk gerentos batin Dudi anu keur anteng ngalamun. Nah, ari geus ngalamun teh jang mani antengna keur pamali barina oge budak ngora mah ulah sok ngegadekeun teuing ngalamun. Mang Unen harita nyarita. Dudi mani ngarenjag ngadenge caritaan Mang Unen kitu teh nganjung wae nangtung tuluy asup ka jero gek diuk dina dipan tok kana kulub sampe meunang ngalamang Unen ti pipir imahna. Lain ari pangna ujang kaluar ti Juragan Cakra teh naha kumaha kapan anu sakitu bagorna anjeunna teh kanu kitu kanu kieu oge estu dareh deh tur bageur nakar cacakannya oge pangkat luhur teu umaing reus ku kapangkatan jeung ku kabeungharan teu kawas anu sejen cacakan boga kepangkatan kakara sore ge meuni sigana teh nulak cangkeng dina tak-tak. Ceuk Mang Unen nyaritana mani tatagna keur sigang ngiritik ka jalma anu sarupa kitu. Dadak-dak kudu didadarkeun ti mimiti kaayaan ingkah ti Juragan Cakra teh alatanana mah tayalian ti Nyimas Omah. Oh, duka atuh ari kitu mah. Memang ketang Mang oge geus nyaho ari kana adat istrina mah da nya kitu. Eta mah jelema ahli pidunya. Mun kitu teh mah jelema haripot ku tutureuyeun. Tapi ketang nabat jadi pikiran teuing. Soal anu kitu-kitu wae mah dianggap remeh. Lamun jang Dudi kekeh jeung kekeh teuing gede harapan kaputrana mah gampang. Indit we ka bapa-bapaan Mang sakali ge moal burung terak. Nah leres Mang di dieu aya nu tiasa kitu upami aya teh mah anu ahli kana kabatinan ari mah sanes bade milari jampe pamake soal ka istri ieu wae hoyong nguningaan nu janten sepuh nah aya keneh henteu di dunya. Ceuk Dudi bangun nu atoh aya tong sieun najan ayeuna oge hayu mau burung dijajabkeun ku Mang. Harita keneh Dudi jeung Mang Unen arimbit ka hiji lembur anu disebut Kampung Pasarean anu maksudna deuk ngajugjug ka bapa-bapaan Mang Unen. Mun kitu teh mah ka hiji dukun. Teu kacaturkeun di jalana Mang Unen jeung Dudi geus tarepi ka imah hiji dukun geus kitu pok Mang Unen uluk salam bari tengah-tengok tina kaca panto nempok ka jero imah. Anu ti jero nembalan bari nita asup ka Mang Unen geus kitu brai panto dibuka kalacat arunggah gek dariuk tuluy sasalaman ka pribumi anu tayalian dukun teh katelahna Bah Suma ka sohor di kampung eta mah. Kumaha Bah damang tanya Mang Unen. Aya berkah jang waktus ieu mah nganya kitu ari geus kolot mah kieu geuning teu bisa udar ider jauh. Babakuna masuk jul-jol wae mah man itu bisa duruh pisan ari lain waktuna deuk sare mah bener Bah Suma bari ngasupkeun ka peahna. Bah abdi teh di bujang enggalna wae maksudna mah jajab ieu si ujang ieu periogina mah biasa teh wae aya teroskeun
manggawai aya namanya nggakeun kanu berkepentingan anak. Mang Unen bari ngareret ka Dudi anu keur diuk bari meni mendeko. Darak-dak Dudi ngadadarkeun pamaksudanana ti mimiti nepi ka ingkahna ti Juragan Cakra anu akhirna nanyakeun perkara indung bapana aya keneh henteuna di dunya. Dupi jenengan ujang teh saha? Dudi, dupi weton dinten naon? Basuma make nanyakeun wedalna sagala rupa memang geus biasana kitu pikeun hiji dukun mah mani talete nakar. Anu mawi bah teu nararesan weton mah abdi teh teu terang jalaran waktos abdi dilahirkeun teh emut tos segede kieu. Ih, ari ujang bot kawas dongeng atuh puguh wae sadarea oge ari waktu dilahirkeun mah teu emut. Sanajan abah oge terang-terang tos janggoatan uler Basuma bari seri. Malah Dudi oge make kabawakeun seri tapi seri oge seri koneng kulantaran ngarasa era dumeh ti soledad letah. Dupi Rama sareng tuang ibu teh saha jenenganana? Manawi telepat wartos dipun ini mah saurna pun bapak jenenganana teh Suherman dupi pun biang Titi. Ke kupingan abah teh tuang Rama jenenganana Suherman dupi eyang saha jenenganana? Basuma nanya. Mani nalengteng pisan bari panon mencrong kana beungeut Dudi. Pun aki rapi upami pun ini mah ino. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Gusti nu agung dodoh teuing jalu anaking geuning ieu anak abah teh hampura kasep. Ceuk Basuma ngarangkul ka Dudi bari ngaguguk cerik nya kitu deui Dudi kabawakeun cerik. Di dieu kapaksa ku pangarang dijelaskeun yen Basuma teh anu sabenerna mah ngaranna teh Suherman nyaeta bapana Dudi teh. Basuma jeung Dudi ngarasa bungah taya papadana ceuk sompral teh mah asa pada-pada munang nyayetina ruangan. Rarasaanana asa dina pangimpian ningali petana Basuma jeung Dudi keur paungku-ungku pikeun Mang Unen kabawakeun sedih bibir luwai-lewai siga deuk cerik. Ari mamah di mana Dudi? Tanya Basuma nanyakeun anu jadi indungna Dudi bari nyusutan cimata ku tungtung baju. Duh ka atuh bah abdi oge teu terang. Keun wae Dud. Ayeuna mah tepung jeung abah geus keun soal mamah mah urang munajat wae kanu kawasa sugan bisa pareng tepung deui. Tur aya dina kasalametan sarerea. Sajabana ti kitu ayeuna abah nganuhunkeun ka Jang Unen. Mudah-mudahan sakumaha kasayan Jang Unen. Mugi-mugi Gusti Nu Maha Suci maparin taufik sareng hidayah. Jeung deui mudah-mudahan dina waktu Dudi sumaba ka kota anu beunang disebutkeun jadi jajaka sabakota. Jadi jajaka sabakotana sing jadi tuladan pikeun ka barudak ngarora umumna ka bangsa urang anu aya di alam pawenangan ieu. Anu satuluyna disambung ku ngawangkongan ngariwayatkeun zaman anu katukang-tukang. Anu satuluyna pikeun Mang Unen mah tuluy balik deui ka lemburna kalawan ngayakeun doa pidua jeung Basuma. Atuh pikeun Dudi mah anu satuluyna jadi cicing jeung Basuma kalawan teu incah balilahan deui tetep renggenak. Dina hiji waktu Basuma ngadadarkeun riwayatna tina urusan ninggalkeun Dudi jeung Nyi Titi anu asal muasalna kagebruskeun ku ngaran Tarmedi. Keur jongjon kitu ti luar kadenge aya sora anu pupuntenan bari ngetrok-ngetrok panto. Ti jero Basuma ngawalon bari nitah unggah ka semah anu pupuntenan di luar. Brai panto muka bus semah ka jero tuluy sasalaman ka Basuma bari nanyakeun tina urusan cager henteuna. Anu tayalian semah lalaki geus tengah tubuh jeung hiji budak awewe anu deuk ditambakeun ka Basuma. Sanes abah, abdi teh di bujang enggalna wae, jauh di jugjug anggang di teang, saur paripaosna mah
teu aya sanes depi maksad nama bade ngalandongan ieu pun anak wireh udur tos aya kana mingguna. Ku kituna sanes abdi sumangka ka jalmi mung bilih wae aya nu ti sisi ti gigir. Ceuk eta semah bari nyampa kana tak-tak hiji awewe anu kaayaanana dihayungkung ku baju jas sirah dibakutet ku karembong. Dupi anu karaosna dina naon neng? Tanya Basuma bari netep kana beungeut anu gering. Gancang anu jadi bapana ngawarar ngajelaskeun tina panyakitna eta anu gering. Jang, cik nyandak cai kana gelas sakedik tina gentong. Basuma ngagagero ka Dodi anu harita keur nguprekna ngeureut cai di dapur. Teu lila Dodi narojol ti dapur bari mawa cai atah kana gelas sok ditunda hareupeun Basuma. Waktu Dodi dongko nyimpen gelas ret anu gering teh ngareret kana beungeut Dodi barang kitu ujug-ujug gebrug wae anu gering teh geus poho di kaera ngarangkul ka Dodi bari ceurik. Ku ayana kitu di antara Basuma jeung bapana anu gering teh pada bengong ningali Dudi dirangkul bari dicengcirikan ku nu gering. Kang Dudi, hilap ka abdi, ceuk nu gering bari mukakeun karembongna anu dipake ngabakutet sirah. Batin Dudi ngalenyap lain di kieuna barang ningali beungeut anu gering si mana horeng Neng Rohaini buah hatena Dudi putrana Juragan Cakra. Ngadak-ngadak anu gering teh jadi jag-jag awak anu tadina nyongkap panas jadi tiis paroman jadi marah mai asa manggih ubar anu mustajab dumeh buah hatena anu dipake jadi kagegeringan teh paamprok anu teu disangka nakara. Tidinya mah paralak anu jadi bapana tayalian Juragan Cakra teh ngajelaskeun ka Basuma tina asal usulna Dudi estu jelas pisan teu aya mencogna sakumaha anu karanapan ku Dudi dina sejero aya di Juragan Cakra. Gancangna carita ku bungah-bungahna hate Juragan Cakra dumeh anu jadi anakna ngadak-ngadak jag-jag teu diisuk pagetokeun. Harita keneh nyaritakeun ka Basuma yen anu jadi anakna moal alang kumapalang deuk tuluy dikawinkeun ka Dudi. Lamun kitu teh mah Juragan Cakra deuk bebesanan jeung Basuma. Ku ayana kitu pok Basuma nyambung carita. Juragan anu nembe dipisanggem ku salira kangge abah nampi nuhun kalayan ditampi ku asta kali namung dina leresan pamaksudan Juragan bade ngangken ka ieu pun anak jalmi hina jalmi laib. Abah perkawis eta kalaipan turu urusan kategadohan tong janten emotan tong janten hiji alasan margi kanggo abdi mah sanes mandang kana harta banda atanapi kana kapangkatan pokona pikeun diri abdi mah teu aya deui kahiji karepeh rapihan kadua silih belaan silih pikaasih perkawis kadunyaan mah nuturkeun sareng deui mugi tidangat ieu kapayun pikeun ka diri abdi ulah nyebatkeun juragan sagala sur Juragan Cakra. Hatur nuhun atuh upami kitu mah kalayan sakali deui abah kaneng bade aya pisang gemun sakadik namung kitu oge teu janten bendu galih teu aya sanes anu sakumaha tadi disanggemkeun ku tuang Rama mugi Neng ridho galih ku ayana dipihukum ku pun anak anu tos kauninga kaayaanana. Tah ayeuna kieu bah tadi oge tos disanggemkeun pokona mah asal salamet perkawis nyelametkeun marurang kalih tong ditunggukeun kana sasih itu ieu tos wae urang salametkeun dina dinten Salasa anu bade dipajeng. Ceuk Juragan Cakra ngagerengseng pisan. Oh gerengseng tos aya paintennya ieu bahasa gerengseng pamiasa kapungkur oge ieu tahun 70 ayeuna aya deui nya gerengseng cenah urang gerengsengkeun. Oh ieu teh kitu nya. Harita geus poe Sabtu jadi kana waktu anu ditangtukeun ti luhur teh kali 2 poe deui. Geus pasini soal salametan Juragan Cakra sareng Neng Rohaini marulih dijajabkeun ku Dudi nepi ka jalan. Gerung mobil disetarter geus kitu gleser maju Neng Rohaini gugupai tina kacapan to mobil nya kitu deui pikeun Dudi gugupai bari netep nepi ka lesna teu katingali.
cunduk kanu waktu ninggang kana mangsa poe anu ditangtukeun ku Juragan Cakra geus katincak. Anu harita Dudi dikawinkeun kaneng Rohaini turu make dirias-rias sagala dipangnanggapkeun wayang golek sagala rupa. Waktosna kabujeng sae pamiarsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.